kasadayana. Puji sinareng syukur mangga urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin kasehatan ka urang sadaya. Nu mana urang tiasa patepang rarai di ieu acara kalayan aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sholawat sinareng salam mugia salamina nganteng ka junjunan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak guru anu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan sadaya anu kusim kuring dipika cinta. Dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun pentingna urang ngajaga kesehatan. Komo deui ayeuna urang sadaya keur dilanda ku wabah virus corona. Kitu deui urang sadaya wajib ngajaga kesehatan sareng kabersihan lingkungan. Teras urang teh kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten anu sehat. Misalna keur wabah kieu urang sadaya teh kedah nganggo masker, ngumbah leungeun atawa nganggo hand sanitizer, bersihan awak atawa mandi anu bersih, bersihan kuku, nyikat waos anu rutin jeung sajabana. Tah eta teh conto cara hirup anu sehat. Conto anu sanesna urang kedah micen runtah di tempatna teu kenging sembarangan. Teras lamun niduh ulah di mana wae. Batuk atawa bersin ge kudu nutupan baham ambeh henteu nularkeun ka batur. Urang teh kedah mika cinta kanu kabersihan diri urang, sangkan hate urang ge suci jeung bersih. Lamun urang hoyong janten jalmi anu jegjeg waringkas, urang kedah soson-soson bersihan diri urang sorangan tina sagala kotor nu aya. Bade eta kotor jasmani atawa kotor rohani. Upami bersihan kotor jasmani, urang teh kedah mineng mandi, bersihan lingkungan jeung sagala kotor anu nyebabkeun panyakit ka diri urang. Tuluy kumaha lamun bade bersihan kotor rohani? Carana nyaeta urang kudu ningkatkeun keimanan urang jeung ibadah ka Gusti Allah. Ngan anu diinget teh sehat lain saukur bersih hungkul, tapi urang kedah ngagerakeun jasmani urang nu matak ngajagjakeun diri urang. Misalna urang kudu rajin olahraga. Hadirin sadayana cekap sakitu pidato ti sim kuring tentang kesehatan. Mugia manfaat kanggo sadayana. Hapunten bilih aya kalepatan, hatur nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.